Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui acara matuh dongeng enteng anu ayeuna mangjaya nuju ngabantun carios nyaeta judulna teh Slutung karya Kileksa. Upami telepat dongeng masih keneh bulat belit dirinya keneh antawis Ratu Bungsu Karmajaya Malanggirarang serang Bapan Paman Lengser. Iya bisa beberapa poe haben we sudah di dieu tapi beki dieu teh beki rame gitu. Beki penasaran memang gitu para wargi sadaya. Parantos lebih kena penasaran merepot teh. Mangga urang lajengkeun dongeng enteng judulna nyaeta Lutung karya Kileksa atuh mangjaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu sadaya mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, tekung silila Paman Lengser geus anjeug deui kanu dijugjug. Langsung asup ka paseban barang Jawa terus uluk salam bari mangut. Barang ningali Mamang Lengser anu harita uluk salam nyimalangi tuluy nyarita. Teu, geuning Paman geus datang deui bae. Bagia Paman? Nuhun kateda katarimakeun. Leres pisan seudeui teh pun Paman ayeuna teh dumaheus deui ka salira sejang ngadugikeun amanat ti Ratu Bungsu nun. Paman Lengser dari anaker ayeuna mah teu kawas biasana jika nu hayang buru-buru ngabejakeun yen Ratu Bungsu bana Karmajaya bener-bener sanggupeun kana sagarupa nyaeta nu dipenta ku Nyi Malanggirarang teh. Nuhun atuh Paman, da memang keur diarep-arep pisan ku kuring oge. Jadi kumaha atuh Ratu Bungsu teh aya keneh atawa geus teu kabur ti nagara urang teh? Kumaha Paman kaayaanana? Ieun teu Nyi mah samalih mah nageun we sumud alun-alun di bale kancana nun. Siga nu nantang kana sagala rupa kapalae Nyi Mas teh. Anjeunna malah bujeng-bujeng kabur kanu jauh ngised tina tempat calikna ge henteu nun. Tanading hiji lalaki langit lalanang jagat teh lalaki nu sugih ku kawani hartos nama beunghar ku pangabisa nun. Salilana teh teuneng ludeung makalangan teu ngeplek jawer nganar jangjang miuni hayam kabiri. Tara kumeok memeh dipacok cenah kitu tanun estuning teger pangger pageuh maneuh dina tempatna. Nantang rupa-rupa hahalang harungan anu baris di taratas ku anjeunna nun. Tah kitu kaayaan Ratu Bungsu teh Nyi Mas. Cek Mamang Lengser teu weleh muji ka Ratu Bungsu Karmajaya anu memang kuat dina nyekel pamadeganana. Kitunya nuhun atuh ari sanggupeun mah. Nada naon teh nada pamenta kuring. Eta teh cirining lalaki langit lanang jagat anu gagah rongkah gede wawanen. Tapi kumaha ngeunaan kasanggupan dina nyieun parigi? Nah manehna teh sanggupeun atawa henteu? Sabab moal aya hartina najan gagah rongkah oge ari teu sanggup nyumponan pamenta kuring mah. Saur Nyi Mas Malanggirarang kawas nu keukeuh peuteukeuh ngahingap hina nganggap enteng nganggap hampang ka Ratu Bungsu Karmajaya. Paman Lengser semu jengkel teu panuju kana caritaan dununganana tapi teu bisa kedaangan saukur saperluna bae. Sumuh sanggemeun pisan saurna teh ulah kirang-kirang nya ngaduakeun we kitu tah. Da pada melan teh moal dipumpang moal buru dijalankeun. Tapi sajeroning sanggem ge cenah anjeunna teh aya pangharepan pamungkas mun. Anu ku Paman teh nyaeta ku Ratu kedah diperhatoskeun ulah dilalaworakeun kitu tah. Hartosna mah ulah dilalaworakeun teuing kitu hawatos ka anjeunna kitu tah. Nyai Mas. Cek Paman Lengser jiga-jiga rek ngabela Ratu Bungsu Karmajaya. Teu tega meureun ningali Ratu Bungsu Karmajaya dikekeak atuh dipentaan tulungna barijeng dibobodo satuluyna. Nya syukur ari sanggupeun mah atuh Paman. Eta pisan nu diharepkeun ku kuring teh ngan aya pamenta naon cenah ti manehna teh Paman? Jeung aya harepan naon cenah? Sumu mugi sing kagungan emutan we saurna teh margi. Ayeuna parantos 3 kali kenging janji upami di etang-etang teh parantos nista maja utama sumu. Tak kitu. Tah upami ayeuna parantos katilu aya nu ngabukti, tah janten
hartos namanya tanah 3 kali janji 3 kali jalir daya nu ngabuktos tayuna anjeunna ngaharepkeun sangkan janji salira nu dicumponan teh hartosna teh sajanji parantos dikedalkeun kitu upami parigian cumpon kedah ngajalankeun sakumaha nu dijanjikeun tegasna keur kitu tah janten urang gagancangan kawin saurna kitu tah cek paman lengser manehna ngarang carita sangkan ratu bungsu ulah berat teuing tapi Nyi Putri kalah ka imut lajeng nempas. Ih, nah kudu make nyarita kitu. Teu naon atuh da kuring ge lain rek nyiksa mirusa ka jalma. Ieu mah hayang uji ka lalaki anu mikahayang ka diri kuring. Ye, lamun pamenta kuring geus cumpon, nyatang tuwe bakal buru-buru kawin. Keun bae urusan eta mah paman. Da kuring ge ngarti atuh jeung deui moal jalir janji. Tapi kumaha ari parabot jeung sajabana? Nah ratu bungsu teh narima? Nyi Putri Malanggi marah mai nyaritana. Kanten anu baju waring samping waring parantos diangos salin pacul dawuk sareng linggis ditampi sarta anjeunna teh bade mangkat ka tapel wates marga Cina sejang ngajalankeun padamelan ngali parigian nun munya kitu anjeunna teh teu ngajangjikeun bakal hasil pokona mah ulah kirang-kirang doana we cenah supados hasil kalayan lancar kitu tah sakitu anu salaresna mah hatur uning we nun jawab paman lengser dalu mengis hatena peuri. Nya nuhun atuh ari kitu mah paman, syukur teuing. Keun bae sina ngalakonan gawe bieu ngabukti bieu moal nya paman, da anu kasep mah biasana ge ngan sareti beurang, kabisana sareti beurang. Saur Ratu Emas Malanggi Rarang menikeukeuh peuteukeuh ngoa jeung anggap hina ka Ratu Bungsu Karmajaya. Estuni ngareken budak rodek hulu teh sanes bobodohan. Ih, teu umum lamun teu ngabukti manun. Eta mah urang antosan we jaga ngabukti atawa henteu. Kedah ningali panu parantos kalangkung. Pan geuning kitu buktosna, matak helok jeung matak bingung sagala rupi anu dipikapalae ku Nyi Mas teh kalaksanakeun. Tema paman lengser manehna tetep gede kapercayaan ka Ratu Bungsu. Nyakeun bae atuh naha. Pek we gerah reuheula paman. Urang ngadagoan hasil pagawean Ratu Bungsu cenah kasep teh. Nah kumaha cenah ketakna teh? Saur Ratu Emas Malanggi Rarang jiga nu bosan nyarita. Atuh paman lengser oge kacida bungaheunana da memang geus hayang reureuh kalayan teu loba catur tuluy amitan ka Nyi Putri leos indit rek nareureurkeun cacape di imahna. Para mitra sadaya cag urang tunda carita kaayaan Ratu Emas Malanggi Rarang. Sareng paman lengser urang teundeun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Paragi engke urang guar deui ayeuna mah parawargi sadaya. Urang malikan ka tukang. Nyaeta nyaritakeun Ratu Bungsu Karmajaya anu aya keneh di alun-alun. Bari anggoan geus ganti ku samping waring baju waring. Tangtungan robah jadi rudin geus teu jiga-jiga menak kidayeuh. Pasa paman lengser indit ningalkeun anjeunna. Ratu Bungsu Karmajaya ngahulang heula mikiran pilampaheun bari neuteub kana parabot anu sakitu tohagana. Ningali pacul dawuk sagede ampig para api, ningali linggis anu gedena sarua jeung munding saadi, bet mata keung nempo parabot teh. Sabab teu umum jeung loba, tapi bubuhan menak terah pajajaran. Turunan Ratu ti Pakuan terusing Ratu Rembesing Kusumah anjeunna teh teu galider, teu sieun ningali kaayaan kitu. Kutoha gaurang marga Cina. Pamenta teh kabina-bina teuing meuni teu euleum-euleum menta parigi nu sakitu jerona. Nu sakitu rubakna atuh sajaba deui mar mere parabot tohada naker. Eta linggis meuni sagede munding saadi. Na teu kurang gede kitu. Tapi aing teh lalaki. Teu meunang ipis burih ulah ngeplek cawer nganar jangjang ulah miuni hayam kabiri. Kudu wani kudu ludeung teuneng ludeung tanang makalangan. Yang hareupan sagala rupa nu karanapan. Aing teh putra ibu Nawanggulan. Piraku eleh ku lengser make teu bisa moal parabot sakieu. Keun lah bakal dibawa ka tapal wates ku aing dipake parabot keur nugar taneuh nyieun parigi nu terus muga-muga hasil sakumaha nu dimaksud.
Saura tubung Sukarmajaya bari terus ngusapan linggis jeung doran pacu dawuh kalayan teu kudu ripuh. Cilibir linggis dusak kitu gedena di jingjing. Tuluy dipunak dina tak-tak kenca cenggana pacu dawuh clek dipunak dina tak-tak katuhu. Dua parabot bangun hampang jiga mawa pacu jeung linggis biasa bae. Aing kudu ini ayeuna. Kudu ngamimitian digawe ngarah tereh rengse. Parigi anu jerona 100 dedeg jeung lebarna 3 bau. Kudu dipigawe ku aing sorangan. Berat di pikiran mah. Tapi moal aya nu mantuan da aing dengan sorangan. Teu naon. Sok sanajan kitu nu penting mah muga-muga kalaksanakeun. Ratu Bungsu Karmajaya lajeng mangkat ngajugjug ka tapal wates marga Cina. Angkatna salse bangun tumanina. Terusuh tegugup tapi najan kitu oge es tuning pinuh ku perhitungan. Barang datang ka sisi lemur Ratu Bungsu Karmajaya emut kana amanat paman lengser yen pacu jeung linggis teh bisa golangku maneh reg eureun heula. Waduh. Lalampahan teh jauh kene sabab katapal wates nagara teh lain lalampahan deket-deket. Aing teh ngaririweuh teuing maneh matak naon mun parabot sina laleumpang sorangan. Apaan ceuk paman lengser ge bari seueun golangku maneh cenah. Nu hartina bisa leumpang meureun. Cik urang leumpangkeun. Saura tubung Sukarmajaya bari nunda pacu dawuk jeung linggis barang clek nyawe bari saeun maju sorangan atuh geus puguh kitu mah Ratu Bungsu Karmajaya teu repot-repot teuing anjeunna angkat deui bari ngagiringkeun parabot pacu jeung linggis ting arang pleuk leumpang dituturkeun ku Ratu Bungsu Karmajaya. Mun ayeuna mah traktor ieu teh mun ayeuna mah traktor meureun nya an bisa leumpang ge. Mun kitu mah tengah hesekeun teuing atuh. Dan edas urang marga Cina teh nyaan hayang ngujina ka aing. Sabab aing geus menta nu lain-lain ka aing teh. Sanggeus bandana beak kabeh ayeuna menta tanaga. Tapi teu naon, da aing geus giling pikir, geus buleud perniatan, moal rek mundur sasiku, moal rek ngejat satapak. Keun bae rek disanghareupan ku aing. Ratu Bungsu Karmajaya ngupat dina manahna bari tetep angkat ngagiringkeun pacu dawuk sareng linggisna. Beuki lila anu lumampah beuki jauh ti puseur dayeuh malah geus mapai lembur anjeunna geus mimiti nyorang reuma ngajugjug ka tapal wates akhirna anyog kanu dijugjug regrut Ratu Bungsu Karmajaya liren malah mah pacu dawuk jeung linggisna ge harideng sorangan eureun pacu celengge linggis ngagoler dina taneuh. Di dieu meureun kuduna sabab ieu tapal wates nagara marga Cina da ieu keur parigi ari itu keur taman narek cukup kitu tanahna sakieu wah cukup sigana mah sabab rubakna teh ngan ukur 3 bau pasagi aing kudu ngamimitian digawe ulah rek miceunan waktu ngarah tepuan puguh ieu supaya pagawean teh rengse keun lah urang gunakeun heula pacu jeung linggisna. Nah nya kitu barisa golangku maneh Ratu Bungsu Karmajaya harita keneh tatahar terus nyadiakeun parupuyan jeung menyan sanggeus sagala sadia bulk ngukus hasupna menyan meningelun ka Jomantara tembus ka kahyangan mawa carita jeung beja ti Ratu Bungsu Karmajaya bareng jeung ngebulna hasup menyan Ratu Bungsu sasauran. He pacul gera maculan, he linggis gera nugaran, ayeuna geus cunduk kana waktu ningang kana mangsa. Andi kaduaan kudu digarawe mantuan kakula bikeunyeun parigi prak ku andika gera mimitian kitu saura Ratu Bungsu Karmajaya gek anjeunna calik dina rada anggang ngajauhan kukus anu ngebul keneh. Para mitra anu mulia, teu sakara-kara geuleyeung pacu dawuk jeung linggis maraju muru ka tempat digawe sanggeus tepi kalayan merenah prak duanana digarawe pacu dawuk mimiti maculan linggis anu sagede muning saadi nugaran duanana suhud pisan menit eureun-eureun taya kacape kawas jalma estu teruna gerandeg ngeureuyeun taya reureuna angin leutik ngahilibir nebak kenadang daunan ting arulang jiga nu ngagupayan ari manuk-manuk recet di sarada ngabagiakeun Ratu Bungsu Karmajaya nu datang bari mancen gawe seja ngajalankeun pamenta Ratu Emas polang dirarang hawa seger matak betah langit lenglang taya aling-aling
Dina kaayaan kitu Ratu Bungsu Karmajaya calik bangun tumanina. Soca mencerong kana pacu dawuk jeung linggis. Nu masih keneh digarawe kalayan suhud daya basa nyebut capek. Tibarang dek nepi ka harita can aya reureuhna atuh bungaheun Ratu Bungsu Karmajaya teh. Tageuning saruhud parabot teh. Ayeuna geus katempo hasilna, taneuh geus ngaleled ka kaler tatangkalan rarungkad kawetan. Legana hampir cumpon tilu bau pasagi. Tapi kumari jerona, keun bae. Dalila-lila mah anggeus meureun. Aing percaya kedua parabot cimat. Kitu saur Ratu Bungsu Karmajaya bari calik nangkep tuur. Mun ayeuna para wargi sadaya nuju ngadamel waduk saguling we. Ratu Bungsu Karmajaya teh. Sami we sareng cariyos sangkuriang para wargi. Ngadamel bendungan. Nyata hartos nama ngabendung walungan anu tisang hyang tikoro gitu. Walungan Citarum teh para wargi sadaya. Geuning ku ayeuna mah kusang kuriang model ayeuna mah ngajantenkeun waduk saguling para wargi. Atanapi waduk Juanda Jatiluhur di Purwakarta. Da ieu teh nanakeun nya sangkuriang model ayeuna para wargi sadaya. Tuh ai kapungkur mah sangkuriang dibantu ku para guriang. Ayeuna mah para guriangna teh unggal poe. Tuluy we ngecerukan taneuh. Kitu para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun. Lami-lami Ratu Bungsu Karmajaya ngaraos tunuh bet jiga nu saluyu jeung pacaturan Ratu Mas Malanggirarang. Nu kasep teh kabisanangan sareti beurang. Angin leutik ngahiliwir mepende ka Ratu Bungsu Karmajaya mawa pitunuheun nu pohara. Tungtungna jadi ngalengut bila lila ngagoler dina jukut reupeurem ngaguher tibra di hari ringan ku sora manuk anu recet di sarada patemalan jeung pada baturna. Ari pacul dawuk jeung linggis ti mimiti prak digarawe taya nu reureuh. Panon poe geus ngulon masuk keneh masih keneh garotol. Panon poe tunggang gunung masih keneh ngadekul. Panon poe surupon kitu keneh malah repeuting oge linggis jeung pacul teu areureun. Nya pacul tetep maculan, nya linggis tetep nugaran ngan kadenge sorana bae taneuh dibalang-balangkeun ku pacul, seah ting saleor nya kitu ditaneuh ditugaran ku linggis, ngaguruh ting burulu. Terus dikeluk ku pacul dawuk, suruk, seor dialungkeun kitu jeung kitu bae para mitra sadaya. Kocapkeun isukna. Panon poe geus bijil ti beulah wetan. Ratu Bungsu Karmajaya ngulisik lilir nyah beunta lajeng ngadeg bari mencrong kana hanca pagawean. Breh parigi geus mangrupa ngan masih keneh deet. Pacul jeung linggis masih keneh digarawe taya eureuna. Di kamari can ngarandeg balah mah teu kungsi reureuh pisan. Geus sapoe sapeuting parigi geus mimiti jero keun bae lah. Aing moal waka digawe. Sabab pacul jeung linggis tertonakel. Narek tepi kaberes atawa moalnya. Cing aing rek nempo sakeudeung. Ratu Bungsu Karmajaya angkat lalaunan nyampeurkeun ka nu keur digarawe. Teu kungsi lila geus tepi ka sisi parigi nu keur dihanca ku dua parabot. Terus anjeunna ngaraneg sisi parigi. Bari melong teh para wargi sadaya. Ka pacul jeung linggis barang ningali jerona tetela geus aya kira-kira 2 atawa 3 dedeg. Tah geuning geus aya tapakna. Tereh digawena ieu parabot teh. Lamun kieu carana aing teu kudu digawe, rek sare deui we. Sabab beurang ge ngarinah keur sare mah. Komo deui di kapoyanan. Keurna naon make kudu digawe segala rupa. Eta parabot geus meunang loba digawena. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari malik deui ka tempat tadi, angkat bangun tenang nguru ka tempat reureuhna. Barang geus tepi gek calik netep ka nu keur digarawe, dibaturan ku recetna sora manuk. Dihisidan ku angin leutik anu ngahiliwir, lila-lila datang deui sakadang tunduh, reup Ratu Bungsu Karmajaya kulem, teu emut kana naon-naon. Caturkeun. Linggis jeung pacul dawuk duanana teu eureun-eureun digarawe, pacul tetep maculan, linggis tetep nugaran, estuning taya reureuhna, poe eta geus nepi kana tungtungna, panon poe geus surup deui kana parantina. Hawa ganti jadi tiis, manuk jempe diganti ku sora tonggeret jeung bebence, akhirna repeuting. Kaayaan poe kepateng tapi pacul dawuk jeung linggis teh terus bae digarawe taya eureuna. Sedengkeun Ratu Bungsu Karmajaya ngan ukur ngalilir leutik reup deui sare tibra. Sanggeus kira-kira 3 poe 3 peuting, Ratu Bungsu Karmajaya ngaronda deui kanu digawe, luntang lantung sisi parigi nempokeun pacul jeung linggis nu keur digarawe. Parigi beuki jero, pacul jeung linggis beuki handap.
ku Ratu Bungsu Karmajaya diteuteup ti luhur. Tuh geuning geus beuki jero. Mana kitu ge parabot teh garto digawena. Keun bae sina tepi ka anggeus. Gameureun manehna ge moal sare, moal aya kacape buktina beurang jeung peuting terus digawe. Senang aing ge bisa sare deui sakahayang. Moal aya nu ngisi kudi. Keun bae lah rek ditinggalkeun we. Leos Ratu Bungsu Karmajaya indit. Dengan dedeluk bae didinya anjeunna misahkeun maneh kanu rada anggang milih tempat nu linduh keur diuk ngajentu nungguan nu digawe ngamanoran Pacul jeung Linggis. Beurang jeung peuting silih ganti beurang datang peuting datang. Waktu teh teu karasa nyarelekna gunta-ganti. Poe teh teu karasa nyaho-nyaho geus tepi kana umur saminggu 7 poe 7 peuting geus kalakonan. Ari parigi karasa lawe dedeg jerona. Atuh can cumpon kana syarat nu dipenta ku putri, tapi kakuatan Pacul dawuk jeung Linggis ngan 7 poe 7 peuting barang nepi kana pamungkas mangsana. Pacul ngababetkeun maneh ka luhur. Linggis nya kitu deui ngagorolong ngajauhan pagawean, cul hanca pagawean ditinggalkeun. Beak batuna. Yo atuh jeung Linggis teh beak batu baterena. Akina beak cigana ieu para wargi duh. Coba bebejanya beak ge batu baterena. Si Pacul geus teu jalan deui. Di ka mana tadi teh? Pacul can ukul doran ngeluk ngajentul Linggis ngajepat ngagoler dina lemah. Geus teu daek deui digarawe basa ngababetkeun maneh tina parigi. Sorana ngageblug mata kreuwas sedengkeun Ratu Bungsu Karmajaya parang keur tibra. Atuh basa aing ngageblug meni ngarenjag terus ngulisik deui. Husik kuniang hudang soca kekericeuman rarat reret ningali kakenca jeung kakatuhu breh ningali Pacul keur canukul ningali Linggis keur ngajepat dina taneuh. Aduh. Geus sareureun parabot teh sigana parigi teh geus beres meureun je. Aing teh sare tibra teuing kamalinaan teuing. Teu inget kana naon je cik urang pariksa. Na geus reng sia eta acan je. Jung Ratu Bungsu Karmajaya ngadeg memeh angkat babatak heula. Kandeang Ratu Bungsu Karmajaya angkat sejana bade ngaroris parigi. Ari Pacul jeung Linggis geus ngagoler teu usik-usik acan. Barang gok ka sisi parigi Ratu Bungsu kaget lantaran parigi diet keneh kira-kira kakara salawe dedeg. Jauh keneh kana cukup can nyumponan syarat nu ditangtukeun ku putri. Ratu Bungsu ngareret ka parabot ret deui kana parigi. Ai geuning kakara sakitu moal jedeg 100 dedeg atuh sakieu mah yeuh. Paling ge salawe dedeg jerona yeuh. Can cukup pikeun nyumponan pamenta putri yeuh. Tapi kunaon parabot geus areureun yeuh. Pacul dawuk ngajentul. Linggis kalah ngajepat kawas nulungse. Buah-buah carapeun manehna teh. Saur Ratu Bungsu Karmajaya dina manahna lajeng nyaketan ka Pacul jeung Linggis anu caricing teu usik-usik acan. Barang geus nyaketan ka Pacul jeung Linggis langsung Ratu Bungsu Karmajaya nyarita ka Pacul jeung Linggis. Pacul jeung Linggis kunaon make areureun digarawe teh? Apan parigi teh deet keneh? Taca nyumponan syarat pamenta putri. Buat geura digarawe deui. Pacul geura maculan, Linggis geura nugaran. Sabab parigi can anggeus. Masih kene deet jeung kurang rubak. Sok geura turun deui. Sok ka parigi. Ayeuna kukula moal ditinggalkeun. Rek ditungguan. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari neuteup ka Pacul. Tapi nu diteuteub ngawalonan ku gogodeg terus ngagolepak kana lemah nyangkere. Siga nu sare mbungeun dititah gawe. Ratu Bungsu Karmajaya ngahuleng terus ngareret ka Linggis nu ngagoler jiga nu leuwih capek. Linggis, cik geura turun tu ka parigi tuh. Geura teruskeun pagawean teh yeuh. Can cumpon tuh syaratna nu dipenta ku putri. Geura tugaran tu ngarah tere jero. Ratu Bungsu Karmajaya melong ka Linggis, tapi nu ditelong ngagorolong ngajauhan sarua embungeun dititah gawe lantaran kakuatan ngan semat 7 poe 7 peuting. Geus kitu mah moal bisa diandalkeun deui digawena. Cilaka ye. Sigana marahna teh geus beak tanaga ye. Geus taya kadaek pikeun digawe. Nya teu naon. Kaula moal maksa kan umbung. Sabab bari pagawe nu dipaksakeun mah hasilna moal bener. Tapi kumaha lamun geus kieu ye? Sigana ayeuna aing sorangan kudu macul.
Sauratu bungsu Karmajaya bari rumahu red kasalira red deui kana parabot. Terus ngareret kana parigi nu can angis, tungtungna jadi rusras kana pangalaman nu geus kaliwat. Malah eling ka Purwadaksina, inget kana sasauran ibuna Nyai Dewi Menawang Bulan. Nyaan ayeuna mah. Tetela kasauran ibu teh teu salah. Nya di dieu aya Ratu Kapalayu. Aya Menak Kaparentah. Kapaksa jadi kuli tukang gali nyin parigi. Mun kieu carana ayeuna kudu aing digawe ngabijilkeun tanaga pribadi pikeun nyumpunan pamenta putri. Ieu meureun pameulina. Ieu meureun syaratna. Ieu meureun tebusanana. Lamun hiji jalma hayang senang kudu manggih heula ripuh. Lamun hayang manis kudu pait heula. Nya taya halanganana da aing ge moal mundur. Moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas cik paribasana. Sauratu bungsu Karmajaya bari terus singkil, anjeunna geus gilig pikir rek digawe ngagali parigi. Sanggeus mikir kalayan antep. Sarta terus tarapti segala rupa lajeng Ratu bungsu Karmajaya ngajingjing linggis bari macul pacul dawu bangul pacul dawu. Tuwi muru ka sisi parigi sajarek digawe nuluykeun hanca anu can beres cerut turun ka parigi nu deet keneh. Sanggeus aya di handap neuteub seukeut kana taneuh nu ngadingding nyaeta kalieun teh nunang tawing tugareun. Duh ibu, ayeuna putra ngalaman di parentah. Ayeuna pisan kasauran ibu ngabukti kuring bener-bener nanangan gawe berat. Kudu ngali taneuh nu sakieu tohagana pikeun nyieun parigi nu jero jeung rubak. Kuring nedapi doa ti ibu. Ayeuna putra ngalaman di parentah. Ayeuna pisan hartosna mah putra berjuang pikeun hasil nu dimaksud, laksana nu disejak. Ulah aya Pancabaya nedapi doana wae ti ibu hayang parat migawe ieu pancen. Hayang tutug jadi ratu, hayang cacap jadi menak, ngajan kudu nanangan kieu ge geus buleud hate. Harita Ratu bungsu Karmajaya kana doran pacul dawuk harita keneh ngamimitian maculan ngulangkeun pacul nu sakitu gedena sakapeung nugaran taneuh ku linggis anu sakitu gedena da eta wae cenah linggis teh segede muding saadi gedena teh. Ayeuna Ratu bungsu Karmajaya nanangan gawe berat lir ibarat kuli-kuli tukang nugaran taneuh pikeun nyumpunan pamenta putri ngajan berat ge teu burung dijalankeun sabab geus kagok asong. Lamun mundur tang tuwirang mun teu anggeus tang turuntas pangharepanana moal laksana jadi menak moal tulus jadi ratu nu matak ngajan sakumaha beratna oge teu burung dilakonan. Nyata ku Ratu bungsu Karmajaya saeutik-saeutik dicicil pagaweanana aya paribasa cenah para wargi sadaya sasieur lila-lila jadi segede beunyeur. Sapoe eta mah parat repeuting eureun Ratu bungsu Karmajaya reureuh maculna, tapi teu hanyat dina parigi reureuh di dinya bae. Isukna memeh panon poe bijil geus ngeureuyeuh di bae maculan jeung nugaran. Atuh ngagunakeun parabot nu sakitu geledena, tapi pikeun Ratu bungsu Karmajaya taya karisi taya karempan najan parabot gede teu burung bisa digunakeun jiga parabot biasa bae. Beuki lila pagaweanana beuki jero ngan orok haya. Awakna oge beuki leuleus lantaran tetuang teu leueut teu nyesep-nyesep acan. Ninggang dina hiji poe kira-kira sabulan ti saprak mancen gawe. Ratu bungsu Karmajaya liren rada lami malah mangalungsar dina parigi. Gigireunana pacul jeung linggis salirana beuki orot rupana geus teu puguh nya geus leungit tanda-tandana kapangkatan jiga tukang anu kacida pisan rudina. Aing geus lila pisan digawe beurang jeung peuting hantem digawe taya reureuhna. Tapi naha urang nagara teu aya nu nempo jiga nu ngahajang ngadoja jeung uji jiwa. Nari kumaha pamaksudanana atuh. Palang siang aing teh dipikeun ku putri ngahaja dibuang ka parigian jiga nu dititah ngali kuburan keur sorangan. Teung teuingeun. Saur Ratu bungsu Karmajaya meuni jeung ngalengis
tapi cadu ngaragrageun Cimata najan kitu ge sumangatna tetep ngagedur teu pareum-pareum ngan kasida heran ari rasku urang nagara marga Cina beteu aya nu nempo-nempo acan padahal geus lila aya di dinya geus lain sapoe dua poe. Sanggeus panon poe mengok mulon hawa karasana seger deui meusan panas teu ngalekeb teuing angin oge nebak lalaunan jung Ratu Bungsu ngadeg meniru manggieung kep kana pacu dawuk jeung linggisna nu tadi ngagoler maksudna rek namimitian deui digawe. Lamun aing lila teuing eureun meureun moal aya tungtung na pagawean teh moal rengse najan ripuh jeung dungse ge aing teh kudu digawe tuluy kabeneran hawa rada seger. Poe teu panas teuing hayu paculah hayu linggis urang digarawe deui. Lajeng anjeunna ngamimitian di nugaran taneuh terus dikeduk ku pacu dawuk dialungkeun ka luhur menisea handaruan kitu jeung kitu bae pada malan Ratu Bungsu Karmajaya ngali parigi beurang jeung peuting jiga nu hayang tereh rengse tapi da puguh pagawean berat najan digancang-gancang tetep wae lila komo bari jeung teu menak tuang leueut mah tanagana beuki lila beuki leuseuh ieu ge ngan ukur maksakeun wungkul. Beak poe tutup minggu ganti bulan teu karasa nyerelek na mangsa bet geus aya 3 bulan ka 4 nangalkeun. Ratu Bungsu tetep migawe parigi maculan jeung nugaran ku sorangan unggal poe gawenangan ngalieukan ka beulah kaler meuni geus nyeri beheung sosongeteun balas ngalieukan susuganan aya nu nganteuran tapi rai poe teh estu lebeng taya nu datang boro-boro aya nu ngirim kadaharan teu datang jalma-jalmana acan komo deui tuangeun leueutkeun mah teu nyesep-nyesep acan. Tina banget digawe jeung kurang dahar Ratu Bungsu Karmajaya nepi ka kuru salirana garing balas ka poe rang kebong begang taya dagingan rarai haropak menina ronyo tulangna rambut gimbal kudaki campur taneuh kacayan ku kesang atuh jadi kanel semu heuras soca menige sakodok monyet pangambung sagede panakol kempul bibir garing letah kelang igar ragas jiga gambang ramo geus kawas sakere belut betis jiga ragrang rang-rang garing ari salira hideung lesteng kawas lutung cakeut reuk hideung kawas gagak ngan herang matana bae culak celak jiga mata kutuk dina areng. Kitu kaayaan Ratu Bungsu Karmajaya sabada 3 bulan lakon gawe setengah disiksa dihajasina sangsara kawas nu keur ngali kuburan keur sorangan. Antukna dina hiji poe anjeunna mopo ge calik dina gawir parigi gawirna keur dibeberes dikedukan taneuhna sina jarauh ngarah teu urug deui kahanap Ratu Bungsu Karmajaya ngalungsar bari nyekel doran pacul napas geus telat kesang geus teu bijil deui da puguh sarirana garing harita kenengan saukur bisa ngiceup tanaga siga nu musnah teu bisa usik-usik acan bakat ku capek angin leutik nu ngahiliwir geus teu jadi pangbeberah awak sabab teu karasa nikmatna recetna sora manuk geus taya hartina sabab geus teu kadenge endahna atuh teu beda jeung di neraka cicingna beuteung lapar awak leuleus ti koro garing napas ngahegak tapi elat jiga nu sakarat. Aya tega ieu urang marga Cina buah-buah aing teh rek dialak kapatianana dihajasna paeh lang layeseun di dieu nah bet kabina-bina teuing marak kanu keur gawe teh 3 bulan leuwih diantep di pagawean boro-boro nu nganteuran dahareun taya nu ngelola acan saur Ratu Bungsu Karmajaya dina manahna soca mencerong ka dasar parigi anu tetep can nyumponan syarat dan can nyejeg 100 dedeg dina kaayaan kitu karasa pait peheurna hiji putra raja nu kaparentah karasa pait ketirna jeung nyeri peurihna hiji ratu nu kapalayu cacak mun lain ningang kamenak pajajaran mah buah geus karijenatna ngan untung Ratu Bungsu Karmajaya mah wedel najan salirana ruksak ari batina mah tetep kuat cengeng panteng tetep engkuh nyekel cita-citana cigana bae kajeun teuing bobor karahayuan puput umur beak mangsa jeung tibatan teu laksana cita-cita da buktina najan geus puguh ripuh ge anjeunna tetep nyang harupan eta pagawean dibelaan ka karayapan naekeun taneuh ti jero parigi. Berat aing teh ye ari rek mundur bisi tutup jadi ratu ari rek lempang sok sieun teu laksana jadi menak da aing teh mun ngagugu nafsu ngabula kana amarah mah geus kudu kabur kanu jauh lumpat kanu anggang
teu kudu nyangsara awak. Tapi naon hartina incah ti dieu? Lamun cita-cita tacan kahonta, naon tujuan anak kabur ninggalkeun pancen? Lamun kahayang tacan laksana, tetela berat. Memang lain hampang-hampang ieu pagawean teh. Nya di dieu aing kudu ngalaman ujian batin anu berat. Dodoja awak anu tohaga. Keun bae rek bisa nghareupan. Ratu bungsu Karmajaya nyariosna geus can nael, teu bentes jiga ti heula malah bibirna dengan ukur emut meusan, kawas nu geus taya daya pisan. Barang keur ngajentul bari ngupat kitu hiliwir aya angin rada beda jeung nu tadi. Sanyana mah masih kene angin leutik tapi da ieu mah teu katahan ku Ratu bungsu ari hiuk teh galeong kubragrag-grag ka dasar parigi nyang korah teu bisa meta. Jiga mayit hirup nu geus kacidari puhna tapi teu ngagero atawa ngajerit menta tulungan ukur rumahuh nahan napas ngararasakeun ka nyeri urut ragrag teh. Kuniang hudang lalaunan luah kriuk bari ngusapan rarai nu pinuh ku taneuh ret kaluhur ka cidalewangna. Da ayeuna mah parigi teh geus jero ngancan jejeg kanu bitangtukeun ku putri nyata 100 dedeg teh. Ratu bungsu Karmajaya meninggal lenyap bakat ku paur. Da yakin gawir teh luhur mata lawang. Jung Ratu bungsu Karmajaya ngadeg deui rumanggieung bakat ku limpe. Cilaka. Mun cicing di dasar parigi moal bisa naon-naon aing teh. Kudu hanyat deui sabab pagawean oge di luhur can beres. Ratu bungsu Karmajaya bari ngarayap kana gawir tapi rungsad rangsod teu bisa naek kalah ka ngagubrag deui ka handap da puguh teu kuat muntang tungtungna ngalungsar dina dasar parigi soca melong ka luhur nyawang langit anu anggang teu wani neuteub gawir anu matak inggis. Ratu bungsu Karmajaya ngahulang salila-lila geus teu malire kana pagawean lantaran geus leuleus kabina-bina geus teu bisa diusikeun malah mangiceup ge geus carang kawas teu aya tanaga keur ngalingkupkeun kulit panon. Beuh, aya kusangsara ieu awak teh. Kudu kumaha lamun geus kieu ye? Aing teu bisa hanyat lantaran awak lumset aya tanaga. Ari gawir meninang tawing, aya-aya wae lalakon teh. Nah atuh nepi ka kieu, tetela urang nagara teh tega ka aing teu nempo-nempo acan. Mun kaya kieu mah ipis harpan kana hasil. Lantaran awak geus ripuh, teu kuat digawe deui. Boro-boro ngali taneuh nu teuas, usik ge geus limpe aing teh. Mun kieu carana mah aing teh leuwih hade tatapa sakalian, da hanjat ge aing teh moal bisa. Ratu bungsu Karmajaya teu malire kana pagawean. Lajeng calik bari sidakep sinuku tunggal musurkeun batin kanu maha kawasa, tapa madepkeun diri kanu maha kawasa. Mujas medi bari mepet pancadria. Aya denge teu didenge, aya angse teu diangse, aya tingal teu ditingal, aya ucap teu diucapkeun. Ratu bungsu Karmajaya manteng batina kanu kawasa, muntang tulung sangkan dibebaskeun tina balai. Bari sakalian dikabul sapanajana, pikir batin ngahiji rasa jeung niat sajalan, teu malire kana kaayaan dirina, jeung teu malire kana aya di dinya, teu mikirkeun nasib diri tapi manteng madep kanu maha kawasa. Pacu dawuk jeung linggis jadi saksi narungguan kanu keur tapa. Dua pakarang teu arincah balilahan tetep tumetep cicing di dinya. Kawas nu hayang nuguran kanu keur tapa, miluna langsa jeung sedih. Ari nu tapa teu usik-usik acan kawas arca meni teteg, husu teu bisa kagoda kunu lain-lain. Cag para mitra sadaya, tuna heula kaayaan Ratu bungsu Karmajaya nu nuju tatapa dina dasar parigi nu can anggeus. Ayeuna urang malikan di ka tukang nyaritakeun Nyai Putri Malanggirarang anu aya di karaton Singsarwa enah sabadangan nagara narobah jadi alus pangeusi nagara kacida ngarasa bungahna sabab asa karagragan bagja ti langit teu kudu capek ngarobah teu kudu ripuh ngabangun nagara teh geus sagala hade jeung cukup taya kakuranganana. Harita para mitra sadaya, di bulan leuwih ti saprak kadatangan ku Ratu bungsu Karmajaya, Ratu Emas Malanggirarang senangah-nangah ning sabab sakabeh cita-citana geus tinekanan, sakabeh cita-citana geus laksana, ali sapasang geus kapimilik, pakaian sapangadek geus kacangking, kitu di nagara anyar geus kabanang, atuh meni asa pang punjulna hirup, asa aing pang payuna, asa aing pang hegarna, asa aing pang hebatna. Dina hiji mangsa, Ratu Emas Malanggirarang calik di Paseban, jeung tetehna nu kateleh teteh Jompong. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun akhirna tepi kana perkara nagara nu anyar.
tapi deui kana perkara Ratu Bungsu nu ngalamar ka Putri Malangi Rarang, pok teteh jompong naros anjeunna panasaran palai uninga ka Ratu Bungsu. Waktosna se para mitra.